Kumaha ya aing lah geus kieu lah. Da dukun ja gagal ya aing kamari semedi. Nelpon bae ye ka Mbah ye. Halo, Mbah. Oh, tadi ka imah teu aya, sepi. Cek anak-anak si Mbah keur kaluar cenah. Nek ieu naroskeun nu masalah kamari semedi, masalah pesugihan, gagal kamari eta. Jadi kumaha cara ieu sangkan hayang dilanjutkeun bae nya. Memang kamari kasegap kumasa, cuman tetep tuh di dia mah ngan ukur acting doang di hareupeun masa ge. Tetep atuh di dieu mah kulama hayang dilanjutkeun bae karena atuh teu can ngahasilkeun buahna mah atuh kulama nek terus bae heula semedi sangkan atuh kula eta hasil itu anu dimaksud ku kula eta. Pokona mah kula mah atuh supaya sugih beh. Sugih atuh kabeli pakaya sagala naon lah kula mah pokona mah. Ya atuh sanyana aja hirup teu boga eta atuh sanyana teu nganukur dilunyak pake laleher ku batur ku tetangga we. Laju ieu Mbah, kumaha ieu? Lanjut apa kumaha ieu Mbah? Jek kula mah hayang dilanjut ieu. Oh, berarti kiwari ieu Bah, kula ieu atuh kudu ka ditu deui. Kudu semedi deui bae nya. Ka batang kayu gede anu kamari eta. Nya. Oke, siap. Siap dilaksanakeun, siap. Semedi beres geus aing ye. Geus kieu main sugih. Eueuh nu ngarintangan. Geus moal dilunyak deui aing ku jelema ye, moal dilunyak deui ku batur. Geus sugih mah. Sugih aing geus kieu mah. Amin. Di mana eta suara? Amin. Suara manggil-manggil. Jauh sasaha tuh di mah. Dengekeun aing. Ya, Mbah. Dia cuan poho unggal malam Jumat mawa bayawak sukuna 5. Iya. Konsekuensina lamun dia sakali bae teu mawa bayawak, dia ku aing langsung jadi tumbal. Iya, Mbah. Iya. Yang penting mah laksana sugih, Mbah. Iya. Sugih mah urusan kecil. Hahaha. Hatur nuhun, Mbah. Hatur nuhun. Dipenuhi, Mbah. Syarat-syaratna dipenuhi. Masalah bayawak sukuna 5. Siap. Aing lain mah, aing genderuwo nu aya dina batang kayu. Oh iya genderuwo. Iya, genderuwo. Ditegaskeun deui ku aing dia cuan poho unggal malam Jumat mau bayawak suku 5. Iya, genderuwo. Iya, siap. Dilaksanakeun. Aing sugih kiwari mah. Geus sugih aing kiwari mah geus sugih. Leuweung, tanah geus loba aing geus meuli, invest geus loba aing kiwari mah. Moal aya deui jalma nu ngahina ka aing. Geus sugih aing kiwari mah. Pakaian geus loba, geus teu kabilang, geus teu kahitung, geus loba aing. Gampang beli mobil aing beli tanah heula kiwari mah beli kebon. Dikhususkeun ku aing dilobakeun kebon. Kaya ku aing dibeli ku aing kabeh nu aya di desa dieu. Kang nyaho kami kuari mah sugih. Tapi orang ngadenge inget ta. Kuari mah pakaiana loba, invest loba, duit loba, imah gedong. Tapi aneh nama kula mah teh jelema sugih kitu. Teu hobi eta kana mobil. Oh, Ari motor mah emang loba main nama. katanya. Kira aku hidup nopot kami kiwari sugih. Teunya Kurang percaya sih aing mah. mun berita nama kitu cek warga sekitar. Saha nu ngomong. Atau biasa ibu-ibu di kampung ngomong na kami mah sugih. Beuh kiwari mah sombong merenya moal daek gabung di jeung urang di dia. Teunya kayak emang lewat suka diajak ngopi daek moal kalanya.
yang kayak ngelewat biasa nongkrong bae teh tadi ya bae biasa jeung urang. Coba hari sudah mga cadang nek ngutang duit katanya yo. Nginjem sih. Oh, sugan dibayarnya. Udah aku yang ngesombong tuh hari. Jadi bos. Oh, lah, hari belum tuh bayarnya. Oh iya orang kena nginjem ya karena bos. Oh, orang injam. Kame. Hey, Mampir. Woi, ngopi ka ya. Sorry ya, boga anak buah macam karar itu tarang ngil gitu lah. Nggak level. Sombong amat ya kuari. Ya harus sombong dong. Dulunya pakai dihina-hina, sekarang mah kaya. Tahu anak buah terengit. Orang lamun beri nikah tongkrongan. Oh, iya. Wow, mau diarah. Ulah di baturan kan teh, naik nyaho. Sombong amat aja sama gitu. Hahaha. Sorry boy, ngesugih mah sugih bae, moal kudu jatuh miskin. Kuari manges moal kudu beak, 7 turunan. Geus loba, motor geus loba, pakaian loba, invest geus di mana-mana. Bisa anak lempang ya. Oh, nggak sekarang. Naik ka mana itu? Ke mana tuh? Betay ngayo OKB, nah sombong amat ya. Balik ya. As. Geus meuje daripada dia susah-susah mah niat pagawean kieu mah hese. Belum tentu menangkan pagawean, duit mah keluar gede, pagawe mah belum tentu diterima. Dina aing mah pasti kuli. As ya OKB ya, as. Ya iyalah. Sayu OKB dia. Atuh eta, tah jelema eta. Sombong kuari. Oh iya, OKB. Masya Allah. Atuh jak kuru goreng kieu ti parigel. Dijorogeun sih heeh. Guru gitu. Teu nyaho darari ya kuari mah aing. Kuari mah aing ngesugi. Kuari mah nges kaya aing kuari mah pakai aing. Oh, atuh pengen nampang sagiat. Dia kuari mah lamun aing jadi anak buah aing, dia kuari mah dia kudu siap jeung aing tempur. Coba buktikan. Ayo. Sugi angin tah mah. Coba aing minta pirokon yo. Aing ngopi bae di dia. Atuh tenek beke istilahna merean duit leuwihan kana atuh darari ya gawe heula jeung dia atuh aing mah tilok mah moal duit receh. Kuari mah ATM dong, kuari mah ATM. ATM. Atuh pira aku ngopi kudu gawe segala. Gawe kuari mah kudu sombong, kudu nyeri. Geus aing menek balik yo. Aing mah hamar geus ngadengan aing jeung dararia. Bawa ka jeung bensin na. Unguh-unguh mararenta duit. Ya jeung bensin ya. Kuari mah loba ATM kuari. Coba darariuk heula kok ampe yeun amat tadi kena kadingeta. Parusing kana jelema sombong. Aing melente nyawa tak karena eta. Atuh bangga lagi. Eta masih eta mah eta iya da dukun. Oh, di dukun Abah Amsar teh. Atuh kan pernah ditewak ku aing eta. Aing mah. Atuh anu syarat sukuna eta teh bayawak sukuna 5. Oh, Eta jalemana. Apal kana si eta mah kartuna kabeh dina aing. Aing pura-pura teh nyawa bae kana si eta. Najar ngomong ku kumaha ge gati. sombong doang. Bo atuh kawalahan da mah. Teu pariga jalemana kuru da jong. Ting. Oh eta teu parigel jelema eta, doang eta jelema loba masalah sebenarnya maka dulu nama, tama sugi ku kitu bae berarti tama ku ngadukun. Oh, nggak cerita mah urusan nama masing-masing bae aing mah. Asa bodoh ya. Teuin kitu ge. Nu kitu mah moal awet barang di mana-mana ge. Boy. Loba bejana kayak masakan eta. Pasti nu kitu mah.